Kuring minang katidulan kakak salam kaliwat minang lami tetapang yang akan semua pangabaktos Gusti muga katami kalian kabigahan Gusti Aisyah may rusuh-rusuh tayo ngomong deh supados tere naon tere gajihan calukan batu-batur boros bes beres bos dan boros bes oh iya hilap rusuh teuing siapa jadi gitu tenang bes tenang bos nih tenang bos hey my brother everybody naon come here come here teh let's go teu ngalalarti come on komo eta kesindang iya gitu kadi aji deuk torobolang kotara balik ayo ngomong salah wae nahnya nah si anjing suka temuan nyusul aduh pada ditinggalkan ku elep tuh si goblok ya halah aing tadi nama hayang tenang hirup teh aing datang sieu mah asam lambung naik deui ya wah balik aja kan kunaon anjing ti baheula kepan apa budeg anjing teh wah teuing cager tapi ka kiamat ge mau cager-cager ceulina di beton ji goblok iya ayolah ketika aing nanya saha nu maot aja klasik anjing teh bapak maneh maot ubaran ku tutut hakan tutut yang balogna ku sia wah gereja tepung dah budak juga bro teh resep aing tadi nyangakeun semua pangabaktos Gusti diterima bulan tuh cek aing oke cek aing ge budak anjing Gusti tong dijawab percuma kacape-cape mending meser obeng geraun obeng rojok cerita Tuhan yang akan semua pangabaktos Gusti oi diterima sih deh nah iya aduh kata minta tolong ke aing geranya minta tolong geranya segede-gede ke aing geranya acan goblok kelak tuh kekare gedek situ kumaha geranya tepok ya ayo aku menunggumu ayo geranya tuh tinggal itu si gaji geranya ayo lihat jangan sungkan ayo ya cek aing kayaknya kawan sok lalajo na YouTube aing teh apa tuh lu waduh jing sungut siap bau bangke sungut siap bau bangke alhamdulillah tersangka iraha naon anjing jo iraha we lain iraha sungut sia bau bangke bagja ka urang mana kawina anjing eueuh nu kawin anjing sungut sia bau bangke oh ka urang bojong cai atuh ngadukung di sim abdi iraha kawina eueuh nu kawin saminggu deui cai atuh geura dilulur atuh upami bade nikah mah dipingit dilulur teh ku sari bangkuang aing ge nyaho dilulur mah ku sari bangkuang is sanes ku oli sari bangkuang
ku oli mah sanes dilulur atuh eta mah kacilakaan aing nyaho anjing lain urusan dilulur eueuh nu kawin yes komo oli rem hayang pakem si teh hirup beuna-beuna teuing insyaallah abdi ge bala kasumping ka itu alhamdulillah nya iraha bulan maduna eueuh nu kawin eueuh nu bulan madu sungut sia bau bangke nah batu mah bulan madu teh ka Bali ka Pangandaran ka Lombok nah bulan madu teh ka Oyo adik atuh Oyo mah murah merintih eueuh nu kawin anjing eueuh nu kawin kumaha anjing insyaallah abdi ge bade ka itu bulan Sumuhun sareng pasti sareng naonana oh ngangge batik sae abdi tuh ngangge batik abdi ge jeung dudungannya tuh cek dudungan ge nya batik kumaha batik polos di mana cik aya batik polos teh aya batik wacolakan teh polos teh kudu make batik naonana teh kudu make batik insyaallah bulan Sumuhun tuh dunungan ge bade jajab ka itulah hari naonana oh pasti kaul atuh abdi oge kaul da saeutik-eutikeun abdi ge tiasa ngalagu nya abdi ge boga HP abdi ge ngan nyeri hate HP abdi mah ongko anyar HP teh tapi eueuh soraan HP abdi mah nya aing geter mah geter ngan didengen teh eueuh soraan lain urusan HP na ceulina anjing eta kitu sidang dosan ku abdi HP na mah nya lain HP ceuli sia mangpet naonana ceulisan maneh mangpet ih nah mamawa pun anak HP pun anak masalah da teu dibebeutkeun ku pun anak banteu da teu ngaruksa pun anak mah ieu HP nya kitu meuli motor abdi teh meuli motor mah alus anyar keneh diplastikan keneh nya ngan teu hirup-hirup ai maju mah maju ngan teu hirup klaksona ku abdi pencet-pencet teh disada-sada nya kenapa teh jempling eta kitu motor silent teh kitu lain motor silent anjing ceuli sia bonge anjing sumuhun eta kitu abdi parantos ka bengke nya bengke teh kudu diseurean nyeri hate atuh nya nyeri hate disangka budeg lain disangka emang budeg anjing sia teh budeg naonana budeg ngahina teh jelema teh ngamarukan haji mah di budeg padahal mah urang mah teh budegnya nya dan tuh sakitu nong torengna maneh teh nanya ka kadenge sakitu tarik tuh dudungan ge kadenge kayak tuh hiji-hiji abdi lieur eueuh nu ngomong anjing teh diuk anjing bulan teu ngomong tapi nada majisim abdi nyangakeun simah pangabaktos kahunyuk panjenengan Gusti Prabu mugia katampi kalayan kabingakan nyajangnya mugia salirak leah manah nampi pebakti tikula itu keayaanana pujastuti sampean tak terima kumaha diterima aturan nuhun kana kasihanana saliratos nampi pembakti abdi mugia kasihan salira dibales ku umur bengalam dibalas ku maha suci salira janten jami anu soleh tur solehah mudah-mudahan sakinah mawadah sareng warahmah sami-sami kumaha sami-sami kok kitu atuh ieu teh aya pikir saha naon salira dina waktu ayeuna salira
nyata ngaging silingi sadayana 400 kali mengpulung kok ngaronyok tokar kaliung tali untung Aisyah kamu nak karep itu kumaha eta mengening tak rucing teh kotok dina gantar diriung ku adi beuteung wayahna ayeuna urang init ka negara Amarta bade naon ieu teh nya eta urang maling hiji awewe anu ngaranna Dewi Utari iya ongko pergiwati ta eta poho aing pergiwati aing poho wajare aing da siang raja waya tuh dah oh pergiwati iya oh saya mangga ai pergiwati teh anakna Arjuna oh putrana Arjuna oh saya atuh Gusti da teh magelis di mana salira penak sareng Dewi Pergiwati manehna sok live IG sok live TikTok oh gitu nya sok live jeung Bunda Korla disawer ku kaula teh ku kapal ku maung jai mohon da kapungkur mah Gusti lamun hayang ningali istri teh ngangge ieu geuning ngangge potret nya ini meulina IG baheula mah abdi keur bobogohan di make foto nya make foto baheula mah abdi ngirimkeun foto ka itu ka bogo oge ka abdi ngirimkeun foto ari dicekel ku abdi fotona teh dibuka foto nini na Gusti sedih teh nya baheula mah pan bobogohan teh lamun kana foto teh geuningan aya laguna lagu daon potret manehna nu kumaha potret manehna nu katampa minggu kamari di figuraan disimpen di HD anteng ditetep jadi batur dina simpe aduh indah mepaisan teman hati potret manehna ditilik di sidik-sidik ditetep di bulak-balik ku manis bae Gusti nepikan nyeleket kena hati kieu itu Gusti anu bobogohan di kitu we dina potret nya nepi ka basyeuk protet di siuman nya nepi ka ledeh ku abdi teh potret teh Gusti dilaminating eta potret teh ayeuna mah dina HP we gampang Gusti nya ye Wirbendra barang nujuaina imba wacana karasan aya juru talungtik anu bakal laporan pangapunten Blan sa ya abdi sama sada abdi Blan mangga diterima saja upami di percantan mana me abdi Adi Chandra ya rekaun abdi pagawean selaku juru talungtik ya itu bulan juru masak kongko masak naon bala-bala ya gitu gaduh alpamet aya laporan naon ngulingakon aya jelema tiluan Gusti nu ciruga aya jelema tiluan sumuhun Blan belah mana oleh ditu saha luka belah mana oleh ditu aya jelema tiluan Gusti ku abdi ditalungtik anu hiji istri anu duana lalaki anu dua mah garagah istri sareng pameget tuluy nu hiji deui mah jigana pangawalna Gusti
Cik tempoh wanyun. Wah abdi kalau kurang tinggal abdinya sok. Kurang tempoh. Allahu Akbar. Oh shit, aku mama tadi teh. Weh, pan abdi mah juru taluntik lan. Abdi mah sanajan ti kadeukeutan abdi ningali kutu di jero gubuk bisa katempo ku itu. Kutu keur mengbal anjing tah. Di jum. Nya, oh iya ulang tinggal. Ayo, tinggal. Ayo.